Kanggo wali oge mangga kanggo sampurna di panganten pamangga mangga tiasa ling wae langsung ka palaminan ka bapak paiden ka bapana di panganten istri panganten pamangga sareng mamahna tiasa langsung wae ka palaminan mah tiasa langsung wae ka palaminan sakedap margi sakedap deui proses sungkem panganten heula paiden mangga ka mamah sareng papa mangga ling wae ka palaminan mangga Pak sareng bapak mangga ka palaminan mangga neng di dia ngadegelak mayun ka itu dibuka sepatuna tak itu sok dibuka sip mohon tak kapalidian mundur sakedik tak cekap di sepatuna pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Kang Barok Official sahabat ya. Alhamdulillah ini masih di suasana acara hajatan pernikahan adat Sunda di Kampung Babakan Burujul, Desa Putra Jawa, Kecamatan Selawi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia, sahabat ya. Dan di sini saya sedang meliput acara suasana sungkeman, sahabat ya. Ini tradisi adat Sunda yang biasa diselenggarakan di acara pernikahan. Dan acara berikutnya mungkin lanjut ke acara prasmanan makan-makan yang biasa disajikan di acara pernikahan, sahabat ya. Oke, seperti apa keseruannya? Simak terus video ini. Panjang umur soalnya seurkeun rezekina berharga sehatkeun mama doakeun abdi doakeun sing tina kana menangkeun kabagjaan dunya rawuh akhiratna digabruk mamahna kasep neng digabruk mamahna neng atau sekasep ngadeg deui geulis ngadeg deui aa ngadeg payunan apa ayeuna sakedap neng ngadeg payunan aa sakedap cari geula apa mah ngadeg kasep ngadeg geula neng sakedap ngadeg geula kasep geulis anaking di payun teh aya nu jadi bapa hidup aya ge aa gaganti bapa geus teu kabayang lamun poe ieu aya bapa nu jadi wali hidup meureun kabungah tapi teu irangan rasa kabungah poe ieu aya lanceuk hidup gaganti bapa buru-buru penta panghampuranna kasep sungkem kana janten bapa mangga sungkem sih mangga neng sungkem ka aa Bapak, hapunten sanes kapun dosa-dosa abdi terang Bapak mah ngayuga lamun hujan tangtos kahujanan lamun panas tangtos kapanasan sok nihelakeun hayang abdi kajen anjeunna Bapak teu ngemukeun kana dirina Bapak doakeun abdi doakeun sing tina kana mangga digabruk apa nakase nek digabruk aa mangga ngadeg geus geulis ngadeg heula ayeuna terasungkem ka mamahna neng ka palidi tu ayeuna urang teu geura neng ka mamah aa ka palidi aa ka mamahna neng ka palidi terasungkem wae neng ka mamah aa sungkem ka mama abdi mah teu ridho lamun diangkat minantu ku mama abdi mah teu ikhlas lamun dianggap minantu ku mama angkeun abdi putra mama abdi ngantos diurut mama doakeun abdi doakeun mangga digabruk mama nakasnya geulis mangga digabruk mama atau semangga ngadeg geulis aa ngadeg terasungkem ka aa kapal hidi itu neng sungkem ka apa kapal hidi terasungkem wae geulis sungkem wae calik nengna bra kasep geulis anaki gramia gerak ngarengkah dina sagara rumah tangga neng tong leutik hate ieu teh bapa hidup doa bapak mah tong borok dipenta najan teu dipenta barengan hirup duaan nitip di bapak ke anjeun duaan
ulah parbut perkara dunya nu saeutik, ulah pasea perkara dunya anu leutik. Kudu silih elingan salat kade di HP tiba pama salat, sabab salat bakal ngabeunharkeun dunya parak dugi ka akhirat. Mangga digabruk apana kaset geulis digabruk apana. Atos geulis mangga ngadeg dianggo di sendal pangantena nyungkeun bini bapak tiasa ngadeg sadayana Pak urang mengajeng foto genep 442. Hadirin bapak meo ibu katu rombongan atas acara sungkem panganten para muslim kapayungkeun anu salajengna acara ramah tamah para muslim sayogikeun. Semangat bapak ibu sadayana mangga ramah tamah paetan dilajeng wae dingawitan kunaroman pamegeun. Insyaallah kanggo ngarencangan bangleut wati bapak ibu sadaya direncangan buat di parawis di Pondok Pesantren Al Ikhlas. Insyaallah baris dipimpin ku Al Ustaz Ali. Ibu bapak sadaya napa enten mohon salam pangmanoh anu aya di payun urang sadaya ieu teh keluarga besar dua keluarga anu jatuhnya hiji keluarga anu mangkon kabinah dina bangkit ayeuna aya putrana Bapak Abdul almarhum cenah Ibu Ani Sofia. Di payung ge aya Bapak Dadang Rohendi saudara Ibu Nia Nurlina anu tos ngadahupkeun dua putra aranjeunna anu wastana Ratna Sofa nu janten istri sahna Cek Muhammad Rifai Tarja. Semangat kali barokah di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh mangga Kang ya. بشرابيل قد تجاحوا بجبين ورب صباح بدا للعالمين جبين المصباح للعالمين جبين المصباح هذا جمال يوصف بعضه ويزد من صفاته دار رامي بقول عاشق حسنه إلا نجدا ما عليه جناه بقلب عاشق حسنه إما تجنى ما عليه جناه إنا به لما ترانا إنا به لما ترانا ولنا ya Imam
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sallam pada sedih langgungkeun tunggaran judul syair dia Imam Agus atuh maulid sakan tenang urang niatan nyatana sejata iman wa takriman wa mahabbatan bi maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan itu sing jadi hiji tanda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insya Allah menghitung kira ada siangan orang ku terbangan kang esinnya oh mana kang esinnya tuh perungah